Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab matan kasih petus saja halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaroini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al isti'anatu ari pirang-pirang minta tolong, arbaun eta arba'u khisolin eta aya opat pirang-pirang perkara. Mubahatun kahiji anu dimeunangkeun, wa khilaful aula sareng kadua nyulayaan kautamaan, wa makruhatun sareng katilu anu dimakruhkeun, wa wajibatun sareng kaopat anu wajib. Pal mubahatu mangka ari anu dimeunangkeun ya eta ari itu mubahah takribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai. Wa khilaful aula sareng ari anu nyulayaan kautamaan ya ari eta ari itu khilaful aula teh sobul ma'i eta ngocorkeun cai ala nahwil mutawadi'i kasaumpamana jalma anu arek wudu. Wal makruhatu sareng ari anu dimakruhkeun ya eta ari itu makruhah liman eta pikeun jalma ya gusilu anu ngumbah itu si jalma aqdo ahu kana pirang-pirang anggotana si jalma. Wal wajibatu sareng ari anu wajib ya eta ari itu wajib teh lil maridi eta pikeun jalma anu gering indal ajzi nalika apes. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al amwalu ari pirang-pirang harta allati anu talzamu misti fiha dina itu amwal naon az-zakatu zakat sittatu anwa'in eta aya genep pirang-pirang warna. An'amu kahiji ingon-ingon, wa naqdani sareng kadua emas perak, wal muasyaratu sareng katilu pepelakan, wa amwalu tijarati sareng kaopat pirang-pirang harta dagangan, wa wajibuha sareng ari wajibna itu amwalu tijarah rubu musyri qimati urudi tijaratin eta 1/4 harga harta dagangan. Warikazu sareng kalima harta karun wal ma'danu sareng kagenep harta tambang. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib. Naon saumu ramadhana puasa di bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin ku salah sahiji ku sabab salah sahiji pirang-pirang perkara anu 5. Ahaduha ari salah sahijina itu khamsah bi kamali sya'bana eta karena eta sabab sampurna bulan Sya'ban salasina kalawan 30 naonana yauman poena. Wasaniha sareng ari kaduana tina itu khamsah teh biru yatil hilali eta ku sabab ningali hilal pihak iman di hakna jalma ro'ahu anu ningali si man kana hilal wa ingkana sanajan bukti itu si man teh fasikon eta jalma fasik. Wasalisuha sareng ari katiluna tina itu khamsah teh bisubutiha eta ku sabab tetepna hilal pihak iman di hakna jalma lam yarahu anu henteu ningali itu si man kana hilal bi adli syahadatin kalawan keadilan panyaksi. Warabiuha sareng ari kaopat tina itu khamsah teh bi ikhbari adli riwayatin eta ku sabab aya beja jalma anu adil riwayatna mausukin anu dipercaya mausukin bihi anu dipercaya sawaun sarua bae waqa'atu miba fil qalbi dina hate naon sidquhu percayana itu adlin amla atawa henteu au ghairu mausukin atawa anu henteu dipercaya au ghairu mausukin bih atawa anu henteu dipercaya yen waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu percayana ka itu ghair mausuk. Wa khamisuha sareng ari anu kalimana tina itu khamsah teh bidzanni dukhuli ramadana eta ku nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi ku ijtihad piman pikeun jalma istabaha anu saliru alaihi ka man naon zalika itu madgur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa Ramadan arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara.
Islamun kahiji Islam, wa aqlun sareng kadua berakal, wa naqaun sareng katilu bersih, min nahwi haidin tina saumpamana haid, wa ilmun sareng nyaho bi qaunil waqti kana ayana waktu teh qabilan eta anu narima li shaumi kana puasa. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu wujubiha ari pirang-pirang syarat wajibna puasa khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun kahiji Islam, wa taklifun sareng kadua kaperedih, wa itaqatun sareng katilu kuat, wa sihhatun sareng kaopat sehat, wa iqamatun sareng kalima cicing di lembur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanuhu ari pirang-pirang rukunna puasa salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Niatun kahiji niat, lailan dina waktu peuting, likulli yaumin pikeun tiap-tiap poe pil pardi dina puasa pardu, wa tarku muftirin sareng kadua ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa, zakiron barina anu eling, mukhtaron tur anu bebas, ghairu jahilin tur anu henteu bodo, ma'zurin anu diuduran. Waso imun sareng katilu aya jalma anu puasa. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sarta qodo li shaumi pikeun puasa, naon al kafaratu kifarat, naon al kafaratul uzma kifarat udma, wa ta'ziru sareng diwiwirang alaman kajalma absada anu ngaruksak ieu si eman saumahu kana puasana si eman pi Ramadana dina puasa bulan Ramadan, yauman dina hiji poe kamilan anu sampurna bijimain tamin ku sabab jima anu sampurna, asimin anu berdosa naon bihi itu jima, li saumin karena puasa, wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sarta qodo naon al imsaku ngeker, li saumi karena puasa pisittati mawadi adina genep pirang-pirang tempat. Al awalu ari anu kahijina fi Ramadana dina bulan dina bulan Ramadan, la pi ghairihi teu dina lian Ramadan, ala muta'addin kajalma anu ngahaja-haja bi fitrihi kana batalna man. Wasani sareng ari anu kaduana ala tarikin niati eta pikeun jalma anu ninggalkeun niat lailan dina waktu peuting pil pardi dina puasa pardu. Wasalisu sareng ari anu katiluna alaman eta pikeun jalma tasaharo anu sahur itu man zonan bari nyangka bako al-laili kana tetepna peuting pabana tuluy pertela naon khilafuhu nyulayaan itu zon. Warabi'un sareng ari anu kaopat na alaman eta pikeun jalma abtoro anu buka itu si eman donan bari nyangka al-ghuruba kana surup pabana tuluy pertela naon khilafuhu sulayana itu zon aidon deui. Wal khamisu sareng ari anu kalimana alaman eta pikeun jalma bana anu pertela lahu pikeun eman naon yaumu salasi Sya'bana poe 30 bulan Sa'ban, annahu sayaktosna itu yaum teh min Ramadana eta ti bulan Ramadan. Wasadisu sareng ari anu kagenepna alaman eta pikeun jalma sabaqahu anu miheulaan ka eman naon maul mubalaghati cai anu ngabangetkeun min madmadatin tina kakemu wastin syakin sareng hingsruk cai. Paslun yubtilu as-shauma yabtulu as-shaumu wallahu alam bissawab.